Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu yang soleh-solehah, kumaha kabar dinten ayeuna? Mudah-mudahan kabar dinten ayeuna sararehatnya. Amin ya robbal alamin. Nah, anak ibu yang soleh-solehah, dina kasempatan ieu ibu bade ngajarkeun bahasa Sunda ngeunaan gotong royong. Aya nu teurang teu naon hartosna cenah gotong royong teh? Nah, bade ibu jelaskeunnya naon hartina gotong royong teh. Gotong royong nyaeta kerjasama antar jalma, antara jalma jeung kelompok. Kelompok jeung kelompok anu ngajadikeun saling percaya dina ngahareupan masalah nu jadi kapentingan sararea. Jadi gotong royong yaitu kerjasama antar individu dan kelompok yang saling percaya menghadapi masalah untuk kepentingan bersama. Ayeuna manfaat gotong royong. Naon wae manfaat gotong royong teh? Nu kahiji, pagawean jadi tereh rengse jeung teu capek teuing. Anu kadua, numbuhkeun sikap silaturahmi anu sae. Anu katilu, numbuhkeun rasa ikhlas jeung kabersamaan. Anu kaopat, numbuhkeun sikap saling ngabantu. Jadi, manfaat gotong royong yaitu yang pertama, pekerjaan jadi cepat selesai dan tidak terlalu capek. Yang kedua, menumbuhkan sikap silaturahmi yang baik. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ikhlas dan kebersamaan. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap saling membantu satu sama lain. Nah, coba tingali. Ieu mangrupakeun contoh gambar gotong royong nu aya dina kahirupan urang sapopoe. Gambar kahiji nunjukkeun ngabangun masjid babarengan. Gambar kadua ngalaksanakeun ronda babarengan. Anu katilu mersihan kelas babarengan. Sareng gambar anu kaopat nyaeta mersihan lingkungan imah jeung masyarakat satempat. Nu salajengna nyaeta peralatan kanggo bebersih. Naon wae sih peralatan anu kurang dibutuhkeun kanggo bebersih teh? Anu kahiji nyaeta pengki. Pengki teh pikeun tempat sampah. Anu kadua nyaeta kored. Anu katilu nyaeta parang. Anu kaopat pacul. Anu kalima sapu nyere. Anu kagenep elap. Anu katujuh sapu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mudah-mudahan pangajaran ieu aya manfaatna. Pami aya kalepatan mugia dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.